Aduh Din, karesal. Kabogo can boga, pagawean can boga. Karuhan duit mah, teu boga sapeser-peser acan. Ya, cuk. Nikmati be suasana udah didugna. Makana urang geura boga kabogo, seboga kabogo masih ya. Mina, heun. Sih nya. Mana ada bulan puasa. Kan ngeunaheun geus boga kabogo mah teh. Sahur ge anu ngahudangkeun, buka anu ngingetkeun. Udah makan belum? Cenah. Kan kitung kek. Kira-kira orang laku maunya. Beraku orang lebaran jeung si Mamat deui. Bosen dia aing benak. Assalamualaikum. Saha cenah ieu budak? Dideuleu dina popotongan awak nama Costa Reflex ya. Dengan saka. Lamun dengan tukang jajamula di dieu. Tuh, di ditu tuh. Para amat sih nyebut aing tariplek. Saya tanya ya aing saha? Ya aing dulur dadang ya. Oh, sia dulur dadang. Hampura aing teh nyaho. Aing kakarak dulu sia di dieu soalna. Kaget awak sia Ipis Costa Reflex. Emang ngaran sia saha? Ya, aing Diding. Salam kenalnya. Oh, cop, nyana dulurna dadang, ngomong naon sih nyana cicing di dieu. Ulah salah sih ya. Sanajan awakna urut muri yang panas tiris ge. Tanagana mah kuhat. Aju aing mulai tawaran diuk ya. Wah, geus gira diuk tah dinu lega tah. Aju sia eta. Keur main naon eta? Main utik. Nyaho teh main utik. Ya permainan bapak emak urang keur baheula. Oh, heueuh aing gerak inget. Ieu permainan kolot aing ieu moyot aing di imah. Keletikna. Sok main karet tina sebutanna, main utik kok. Kek. Pan bau teh ucing amat sia. Sia nya, mau teh ucing ka dieu. Aing gak datang. Bau teh ucing aing ngaliak naon tuh, jangan teu ngaliak naon aing mah ja. Ah, henteu ja. Sungut sia meureun tah degeting ka irung. Bener. Datang sia sih bau teh ucing. Oh, coba udang, ilikan celana sia tah. Bujadak. Mana teh ucing nak? Tah, naon tah, ku sia tah ka diukan tah. Tuh, celana sia tuh. Lah ini mah lain teh ucing. Lain teh ucing kumaha? Deuleu tah ku sia ada nampolen kituna. Coba asan tah ku sia, teh ucing lain. Ilok ieu teh ucing. Pantes awak sia kuru Costa Reflex teh ucing ge di dahar sih. Sial sih anjing sirikeun aing. Parah amat sih meragan teh ucing ka aing. Aduh. Ieu nya. Ngangon embe geus, ngangon bebek geus ja aing ieu. Daripada bosen, mending mancing baing lah. Kadang-kadang aing inget-inget lah, kamari aing neuneuan pancingan di mana nya? Kadang-kadang. Di dinya horengan. Ayeuna aing ngakeun budak di markas ngajakan mancing, aya eueuh nya. Sugan aya budak. Aing mah arah teh urut teh ucing arah teu. Ganeng ge, aing keur fokus ya. Sia mah. Lah, Woi, dak. Kenaon sia? Mending mancing sia jeung aing daripada kos kitu teh jelas. orang balak genep lu datang. Ngagetin bae sia. Mancing masih, nggak kesel-kesel nungguan lauk. Mau kos kieu ya. Nu teh nyawa kana kreatif. Ingat cup, mancing teh lain sekedar mancing, tapi nguji kesabaran urang, sejauh mana kesabaran urang. Pancingan sia mana, Mat? Yo, pancingan aing geus mau pancingan di imah, geus standby aing mah. Kek.
Kedeng aing asa wow kasih ya, asa perah manggih aing di pangimpian aing sih ya. Kedeng. Lakukan aing ka dieu. Bau amat po jengkol. Petay lain jengkol. Wah, ieu mah aing kudu ngaluarkeun jurus tenaga dalam. Banget nama sih mirip. Ieu nan cili baplangna sarua, irungna sarua. Komo ieu beungeutna ih. Para amat sih ngilikan banget aing alabatan ngilikan empe badot nunduk dijual. Sia teh nyaho ya ka aing. Diding ya, dulur dadang. Dadang, bukan dulu ke sia. Awak Costa Reflex. Sia mah lobatin ngakan karet gelang. Lah, ilu macing aing sia daripada dia lieu jaralas. Haju sia mau ke jonan teu jeung ka Cimatukna. Beungeut sia. Dahar jeung dahar bae. Sia, Ucup, Udin, tokat pancingan ka imah. Sia, ilu jaing hayo. Daripada sia di sorangan, dibawa kelong ke sia. Hah? Atuh. Yes, nungguan di bawah lah. Hanggas, aya nama urang nungguan Udin lah jeung Ucup di dieu. Jadi sih geus boga paradna encan. Encan lah. Aji parad make naon tuh? Atau make cacing lah. Mal mungkin make daki sia. Aing ngerokan kulit sia ya. Nu beunang lain daki, kulit sia nu beunang. Ai sia, emang daekeun kitu kada ke aing eta lauk. Daek bae lah. Paling gini daek lauk piranha. Anggeus tuh, seukeun ngalah cacingna. Wawanian sia nita aing. Sia saha nita aing. Aing mah boga duit, nita sia ge. Aing mah gampang. Saya lempangan jeung aing mah seubeuh beuteung loba duit aing mah. Atuh geus lah. Aing eleh ku sia bae. Geus sia tungguan di dieu. Aing neangan ngalah cacingna. Ah. Pancingan saya wah. Urusan aing mah. Kumanya? Bogun aja euy ieu. Pancingan aing teh ku pa aing. Haju urang kumaha ya? Ka budak bae apa? Samperkeun bae lah. Geus saya. Tah. Gila aing suan aing cacing kalung di dieu ya. Aing ku daek bae di nya titanku dudung. Heuh si nya nama boga duit. Eleh bae aing ku nya nama boga duit malah. Kumasa aing mah. Ngadauna heula ah. Kaget aing. Mana Mamat? Tidak ngalah cacing ku aing ka ditu tuh. Ih sia mah, aing mah pancingan lagi eueuh tah jeung si Udin. Pake gua pa aing pancinganna. Anggeus lah, are eueuh mah. Ini lu anjing aing bae yuk. Geus ayo ka mana? Orang ka warung bae jajan Oh, yuk. oke. Siap. Geus lah, saya lah. Yuk, tinggalkeun urang si Mawat mah. Sebela nu meuli lah ka warung lah. Oh, geus aing bade nu meuli. Mana dina? Tungguan nya di ditu. Bi, male. Ya roti baradit, Bi. Ieu lain nu ka 1000, Bi. 1000. Cenah gope. Tuh orang ayang gocengan ya. Wah. Kita rubuk naon, Bi ya? Kerupuk lokno. Ngeuna ya, Bi. Nanya, Bi. Kami balik. Nuhun.
Kabina-bina ieu budak. Aing teh ngalah cacing ongko ditinggalkeun. Kada. Nyele budak tuh tadi tiluan di dia. Nyanyi lah. Di mana tadi mana? Terdari di situ. Bener sih ya? Oh. Awas lah, tangkeun kita budak. Ih, kemana ya budaknya? Kada. Itu budak lain ya. Tangkeun ku yang sedak. Dak aing aing dak ih. Jadi bere kitu aing. Naon? Abe amat lah, ding, abe. Parah sia dak ih. Saya itu kumaha mat. Tah kudu teh. Batur mangala cacing sia karunya. Nyos ya. Panas. Di dia orang asar ya. Pura mata, nyala ta. Tidak sia aing mengalah cacing. Nyala mat. Iya. Gua. Aing gagal. Benar serius. Nah, mat, nyala ta.